barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, haturan petepang dangu deui sareng simkuring Abah Iskandar ti barayakita.com anu biasa ngahaturkeun dongeng-dongeng atanapi carpon-carpon anu tangtos mudah-mudahan tiasa ngahibur mitra kaum dangu baraya sadayana. Sumangga ayeuna urang guar carpon masih karya Bapak Ahmad Bakri dina judul Mati Said. Nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Ari harakiri teh naon wa? Naon? Baruk harakiri sumuhun make nanyakeun nu kitu sagala. Ngadenge ti meuni nguping saliwat majar adat urang Jepang cenah. Maehan maneh ari harakiri teh. Nu beles ieu yeuh, lebah dieu, lebah kekemplongan. Ku pesonya wa? Nya heueuh atuh. Da moal teu aku halu mah. Temal wa haji bari ngarongkong ududeun. Arjang jeung batur-baturna ting cari kikik sariri kaasup kana paeh alus kitu teh di maranehanana mah bejana paeh terhormat meureun pingaraneunana teh biasana nu putus harapan atawa nu teu kaduga nandangan wiwirang anu kitu kalakuanana teh teu kaduga nandangan wiwirang kumaha wa heueuh kitu pieraeun ari wiwirang teh mun di urang mah hutang salaput hulu isuk sore rajo anu naragi panre anu tuluy abur-aburan geuning ka sabrang ka Palembang nyingkiran ka era teh angot atuh kitu mah beuki nurus tunyung cik Arjangi tuda ngajedog wae mah meureun disarebut jelema kana Mang Jangi cik Dasri hih sok teu merajang Dasri mah jelema kana dunyana mah moal heueuh make boga hutang salaput hulu sanes kana dunyana Mang Jangi naonana atuh kanal kulit banget na tema Dasri bari nyai kikik seuri di Jepang mah kakaburan kitu teh teu ilahar dalos ka mana meuli oge keukeuh wae asa diudag-udag ku wiwirang atawa ku dosa harga diri teh diutamakeun pisan ku maranehanana mah nya kana harakiri teh leosna teh lalaki ngaranna ari kitu teh pandi urang mah teu kurang-kurang anu ngajeblug mang tahun-tahun ditambah ku jalir janji icuk cole pan beuki katotoloyo ngaranna lain sami sareng wawasu ku Ciki'i nya wa heueuh beleke urang Jepang mah lain kitu geus beak mah harepan nyokot jalan anu ringkes harakiri teh lubar we wiwirang teh pan aya dongengna dongeng naon wa heueuh eta nu harakiri teh jenderal naon geuning poho deui kasoran dina perang teu kaduga meureun nandangan wiwirang asa pada ngawoleh wae nyarita we ka kulawargana majarek harakiri weuh mun di urang mah meureun pada nyarek pada nyengcerikan lain kitu di ditu mah malah ngajurung da dianggapna wiwirang kulawarga dangdan we caritana si jenderal teh make papakean kadinesan lengkap katu tanda pangkat jeung bintang-bintang jasana dipake kopeso benangah aja ngasah celep siriwik we diturikeun lebah kekemplongan teh burusut eusi beuteung dibudalkeun ditanlean ku wadah anu geus disadiakeun geus kosong taya nu nyesa calana baju dikancingan deui dibeuberan deui goreda kana ranjang parantina sare salsa we sigana teh teras maot nyawa nya heueuh atuh
si beteng geus dieurihkeun kabeh kawas nu sarewe ngagolana dina ranjang teh mun caranya mah kakara katoel ku tungtung peso meureun geus auk Lampung palias ieu mah teu kecet-kecet ceuk Wah Haji kitu tah nu kurang Jepang disebut pae terhormat teh di urang mah Mati Said meureun pingareunana teh har Mati Said mah nu pupus di jalan Allah atuh anggoni ngabela agama sanes cek Arjangi Mati Syahid anu kitu mah Jangi ieu mah Mati Said cek wage manjing Said runtah pan di urang mah kaasup sasar ari mayahan maneh teh malah anu nyarita teu kudu-kudu acan di Pulasara sakumaha biasa anu paeh lumrah cara ngubur bangke ucing we cenah tah dengekeun Asji tong hayang manjing Said runtah sing soleh susuganan pinanggih jeung naon geuning khotimah kitu teh husnul khotimah meureun Mang Jangi ceuk da Sri Mairan tah heueuh kitu tong hayang dibangke ucingkeun hi balias teuing Mang Jangi ceuk si Asji ning bareto make ngrasula majar mending malidkeun maneh tibatan kieu-kieu teuing mah ceuk nyaneh teh pedah naon atuh harita teh tudak kieu salah kitu salah Mang Jangi cek pamajikan kudu kieu cek mitoha kudu kitu nuturkeun ka hayang pamajikan dibeudan ku mitoha nuturkeun ka hayang mitoha pamajikan yang ngereng pan angot malidkeun maneh mah nuturkeun ka hayang setan kesebutna teh nyawa heueuh meureun nu kitu mah rohna ge sok tuluy markayangan bejana leres teh wa heueuh sugan Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Ari marakayangan teh Mang Jangi ceuk Dasri tuluy ngacacang teu kanyat muli ka jati mulang ka asal sanes kitu wa ari mara teh hartina ngajugjug marakayangan teh ngajugjug ka kayangan ka tempat para hyang para dewa pan urang mah ari pae teh hayang ngajugjug ka ditu ka hadirat ilahi lain tah kitu geuning barudak ceuk Arjangi rea bejana geuning nu pae tuluy ngaririwaan nu kitu eta teh nu borateun ku dosa maturna ge dina batu-batu gede di hulu-hulu cai we maturan setan si eta kitu nya wa si naon geuning nu kumaha teh atuh eta geuning nu saur wa sirahna sok gogorolongan dina tanyakan Cigaru si sabda atuh eta mah pan si eta ge jadi setan sanes ari kitu mah petana nya heueuh meureun kamari ieu mah wartosna aya nu saserengan mayahan maneh teh awewe sareng lalaki ngarorak keneh pisan kapenak di kamar hotel patangkep-tangkep we manjitna oge dina ranjang teh pae nikmat atuh ari bari pakekep-kekep mah da moal teh jeung kabogona eta teh ceuk Asji nikmat tijarat hideung dimenit teuing nginum racun make nikmat mun heueuh teh jeung kabogona make teuing tuluy luluasan matak naon mun karawin ceuk dina surat nama demi cinta cenah rek karawin kahalangan ku lalakina geus boga pamajikan bari jeung geus boga anak asana mah ceuk Dasri malah pamentana ge hayang dikubur disalogakeun naon hezena atuh burus we matak naon ngubur nu kitu mah da ceuk ua ge tadi teu kudu di Pulasara bejana ceuk Wah Haji kumaha tuh wa maksudna demi cinta teh ceuk Asji nyao melaan cinta sugan nanti asa laksana kitu ku jalan kitu ceuk Dasri pan eta ge geus nepi ka pakekep-kekep lain di akhiratna maksud abdi teh boro-boro nu kitu cinta nu leuwih murni ge salah lerap nama teu bisa parat ka akhirat kumaha maksud wa teh nyaho Abi Thalib urang Mekah sanes ceuk Arjangi heueuh pamana Kangjeng Rasul pan anjeunna anu totohan ngabela jeung nang tayungan Muhammad teh waktu dimusuhan jeung diudag-udag ku kaum Quraisy
dibelaan peco sasatna jeung gegeden kures anu sejen sareng Abu Jahal nyawa pan heueuh kitu nate tayalian awahingku cinta ka piputranan Muhammad paingan atuh ari kitu mah heueuh semet kitu semet pedah ka alo da iman mah henteu har pansor uwa tadi awahingku cinta totohanna kitu teh heueuh cinta ka Muhammad cek wage cinta ka alo lain cinta ka Rasulullah lain cinta kana ajaranana naon bedana jeung kanya Arjangi kasih Muhadi naon bedana cinta atawa kanya hayam ka anak-anakna semet cinta warisan semet cinta naluriah ka cacing-cacing ka waris cinta kitu mah lain hayam ge sok nyamar nyawa upami anakna nu memegar aya anu ngadeukeutan teh heueuh kanya acara kitu nu disebut cinta naluriah teh aya deui cinta antara lalaki jeung awewe antara jalu jeung bikang mun cara dina sato mah eta ge kaasup cinta warisan keneh beda kadorong ku rasa asmara moal nu kitu mah moal parat ka bawa ka akhirat pan buktina Abi Tholib kedelasan maut kafir nu kitu cintana ka salira Muhammad teh cintana nu sakitu poharana teu nulungan tina kakafiranana bongan salah larapna teu cara Abu Bakar teu cara Umar Utsman Ali cintana teh kana ka Rasulullahna kana ajaranana atuh maut nage teu kalebet kana maut syahid nyawa sahatya eta Abi Tholib pan maut kafir cek wage bongan tukung si iman cek haji dan parat nepi ka akhirat mata ya deui iwati cinta hakiki. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. barayakita.com. Sapertos abdi serang pun bojo panginten nyawa cek Arjangi ti barang pruk dugi ka pakotrek itek taya peribasa itu ieu salah paham sautak saeutik mah jamak we nu laki rabi mah Arjangi mah pancek uage tadi cinta warisan nu kitu mah nu kumaha tuh nu hakiki teh wa nu didadasaran ku kayakinan cinta makhluk kaholikna cinta umat ka Rasulullah panutanana eta deuleu nu hakiki mau pae dina perang sabil asubna kana syahid dadasarna lillahi ta'ala demi Allah demi Rasulullah demi keyakinan hakiki ari ngadon pae di hotel bari pakekep-kekep antara awawe jeung lalaki di luar tika bari jeung jina heula moal henteu bari jeung maehan maneh nginum racun demi nanahaun nu kitu dina surat wasiatna mah manjar demi cinta cenah cek Dasri asup kana cinta nalur ge can puguh nu kitu mah boa semet nafsu birahi cara anu ngabogea di panonoban rongeng pan buktina nyeredna teh kana jinah kana paeh sasar kana manjing saedrun teh nyawa cek Asji sok aya nu siga heueuh alus demi anak pemajikan teu panasaran hulu dijieun suku dijieun hulu ge boro-boro soleh nu ngomong kitu teh teu bener-bener acan hari uwa sanes wajib ari mahikikeun anak bojo teh wajib cek saha sumon cek agama ari agama teh ti mana asalna ti Allah tah geuning kitu jadi mahikikeun anak bojo teh sarua jeung ngalakonan parentah Allah lillahi ta'ala ngaranna ari kitu teh lain leres we nya da sagala oge sarengkak saparipola teh teu meunang leupas tina lillahi ta'ala eueuh di urang mah eueuh demi anak demi pamajikan angot demi kabogoh mah pan aya dong kieu mimiti menter bobogohan jeung si eta tapi teu kungsi laksana da kaburu diremokeun manten ka lalaki sejen heuleut sawatara tahun tepung deui birahi anu bareto teh timbul deui mun salakina meneran suwung teh sok ngalayanan urut kabogohna nu bareto demi cinta pertama cenah
beki mace lila-lila kepergo we ku salakina. Hak sia kumaha tah buahna cinta pertama teh. Cek Wah Haji, mana teuing ganyeleungna wa? Pan heueuh, lalakina dimati saidkeun, awawena disiksa didagor-dagorkeun kana tihang. Huntuna rogol 4 siki. Panona sabeula bocos katojos paku anu nyampak dina tihang. Cageurna teh ompong jeung pecak. Geus bugu salakina mah dipanyara. Morocak-cak ka banyarannya wa. Jalana ka sisi huma. Cik Dasri bari nyikikik seuri. Naon eta teh Sri? Pecak ge teu penasaran melaan cinta pertama. Ning capetang nyaneh mah. Tuda ruruntuk panyak wa. Asuhan Ki Wilastra. Cik Arjangi. Wah, Mang Jangi mah ruruntuk panyak ti mendi. Ngadenge teh panyak nu cerapetang sisineran mah. No kitu nya wa, nu disebut tedunya teu akhirat teh. Cik Asji. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Hari kitu kumaha uing gaji pirage paparikan make dipajarkeun tedunya teu akhirat. Cik Dasri rada morongos. Nanaonan Dasri teh? Uing manyaritakeun itu awewe nu nyelewer teh temal Asji. Pantuluy tanpa daksa, ompong ongko ngora-ngora, pecak ongko nya heueuh meureun. Cek Wah Haji, dunya nalara nyawirang bari moal aya nu sudieun deui geus kitu mah warugana. Akhiratna nyaho teuing ari kitu mah cacarakanana. Keuna pisan kasauran bujangga teh. Nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan cenah. Nu matak tong make dema demi cinta, dema demi itu ieu urang mah. Lillah we sagala oge. Insya Allah salamet dunya akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mitra kaum dangu. Cag carpon dina judul Mati Said kengeng Bapak Ahmad Bakri urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah urang teraskeun kana carpon anu salajengna. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.